beresan kok. Ah, aja teh. Aing mah asalila beresna aing mah kumaha. Nah, tuh deh teh barangna teh aja aya wae teh komplit. Komplit naonna? Iya awi ngadadak galak. Kami segala. Galak ngan sareujeur. Aing mah. Gak capek segala kusorangan mah, Bos. Oh gitu? Iya, Bos, gitu. Aing mah Segala kusorangan. terus maku sorangan. Ya kopi gimana dah teh? Nyuguhan geuning atuh. Aing mah. Suka angin sih galena ge. Ini kopi. Yang beres berapa? Ya tanya Bos. Jadi ngagawean sorangan, ngalah sorangan. Hari hirup di Mas. Wah. Gara gaji naon kok? Awi. What? Can beres-beres tadi gara gaji? Acan. Nih saung tuh aing can beres-beres nya salila. Nya tuh megan cang we kan janjinya saminggu atuh kok aing mah. Berarti nu aya gaca mah kudu dilakukan awina ciloba. Wow. Oh gitu? Nya. Ciloba awina siap. Awi naon? Pokoknya arek awi tali, arek awi gomong. Apa dijieunkeun we. Oh gitu ya. Siap lah aing mah. Itu bayaran aku cash ya. What? Nya. Bayaran aku duit tau ku daun anjing. Arek ku daun ge asal daun caul 2 tahun. Aing kudu kan kayak misalnya sampai 150. Wah. Nya. Didinya ngeranti koko anjing cicing di lembut. Aduh, kumaha aing beres kan? Kan tuh. Wow. Kene bahanan. What? Gila anjing. Hari itu. Paling beresnya ya tuh. Minggu deh lah. Minggu. Oh. Aing mah. Kumaha tuh? Ya, ketemu aku mah ada. Ada kurang teh. Kumaha tuh kan? Gitu menurut aku ya tukang bas dari bang sobat. Ada tuh. Aing mah. Kembali ke tuh. Si serongan pade. Oh. Dia ke si serongan pade. Bukan makuna ya ulah telat ya. Wah, telat tuh. Aing mah. Pokok ngakuna saminggu beres ini. Iya, pasti beres. Aku pugu gajina itu sabaraha nya. Ya, tolong. Tadi naik teh, tadi. Emang aing sabaraha tuh sabulana? Sabulan. Sabulan 30 poe kan. Hari oge pan kayaknya teh. Mingguan. Baik, ini mingguan deh. Minggu 7 hari. Bro, kumaha? Alhamdulillah encan ya. Aing mah sudah teh geus beres anjing. Udah loba pisan atuh. What? Kumaha? Aya mah 25 sikil mah. Oh my god. Emang eta dicek manu ae euy? Ieu teh terina pan paku panjang. Wow. Makanya kita 10.000 hiji. Oh. Wah, Wah, ini sok enak 10.000 kali 25 kan sabaraha? 250.000. Anjing, buat kerja aing lagi bisa gitu buat tekuk. Kita mah moal. Kamu dijual dia aing. Ayo Oh my god. Paling 10.000. Anjing. Ban euy aing mah tuh. Aing mah. Kita rek tak mau moal teh. Udah, ikut tak bilang. Hiji 2 3 hiji 10, hiji 10, ya 5. Ya 5 tuh. Kali 10.000, 250.000. Oh my god. Harga diri ge anjing mahal kene ban. What? Terus ah bae piceun anjing mau balik. Kumaha beres aing euy. Uy, Aing si aing kumaha aya motor anjing. kumaha ieu teh? Kamari bocor beak 250.000 enak geus kadengkak. What? Oh. Kumaha ieu urusan akeun? Ah aing mah. Kumaha ieu anjing urusan aya aing. Paling 1 tahun. Kan kita kaman nama aing sebiak 2,5 nama kamari. Ada mana eta 10 sikil yang atuh. 25 sikil kali 10.000. Yang naon atuh? 25.000. Oh bocorna. Anjing goblok. Aing kumaha? Kumaha tuh udah. Aing mah. Bokor atau tidak. Jangan taradus bener dia. Dijual semua payung anjing. Payu Payung sabaraha? paling 400 300.000. Anjing goblok. Pikir tuh kan tukang itu tuh. Goblok anjing. 25. Aing beli geus 5 juta tuh. Wayang. Loh, nong. Aing mah. Aduh wae. Atuh kok dipikeun, teu dipulung deui kumaha. Goblok. Aing mah
Aing mah atuh kok make bocor deh atuh motor urang. Yang pasti mah. Aing mah geus kumaha atuh? Anu geus di DP-an aing mah 10.000 kali 25 geus 50.000. Ah, gitu. Aing mah kumaha atuh? Juga teh mau akan deui. What? Ya kali deui atuh ka motor lagi di DP-nya atuh. Aing wae aing mah. Heh, Kumaha nya? kumaha atuh? Ada masuk di ieu we. Sugan teh mau akan deui. Aing mah ono sih dipicon gaya anak ieu. What? Pengalaman ke? Iya. Bukan kayak gitu. Gitu, aduh, Gitu. Gitu naon ah? bana ieu teh. Anjing. Aing mah nu hiji bocor, nu hiji itu anjing asa bingung ka aing lagi. Asal lieur. Banyak kudu dijual anjing motor teh. Kalau kumaha atuh ke? Pasti mah mau dijual mah udah mahal lumayan. Sabaraha? Paling 400 ribuan. Anjing goblok 400.000 goblok beli lagi geus 5 juta anjing. Aduh, batian aing euy. Aduh, aing hot kan geus ngading kaki motor euy. Kumaha tuh ke? Aduh, aing euy butuh duit aing euy. Sok jual motor kitu euy. Aduh, aing mah euy. Kacau aing mah. Kumaha Mang? Kabeneran ieu babaturan butuh motor. Motor naon? Motor nu kumaha we? Komo nu ieu mah. Aing Dijual sabaraha teh? motor euy. Dijual sabaraha Aing teh? payuna sabaraha kira-kira aing motor ieu euy. Dijual sabaraha ieu? Hah? Paling Sabarahannya euy aing ge bingung anjing. Mun dijual 1.000 1 juta. Ayo mah. ai komplit ieu teh. Komplit atuh anjing mah nya aing teh komplit atuh. Sugan teh. Hah? Maksudnya komplit nya ieu teh. Heeh. Kumaha atuh aing? Suratna naon wae teh? Surat cinta. What? Kok? Woi, Kenal atuh? kieu we dudukan. Ini dudukan ke bener lah make banjir ya Kak ya. Kayaknya mau banjir atuh dari mana-mana dah. Utang dari mana we? Dulu mah ieu nya dari kieu nya. Masih nambah heula usum daun. Anjing. Daun naon? Daun tisu. Daun tisu na. Daun tisu. Daun tahu yang daun tisu. Enak mah da. Kumaha pemerintah teh atuh? Mana wae anu teh aduh. Ulah. Eta naon? Daun tisu aing panasaran betul mah daun tisu anjing. Daun tisu mah daun biasa. Nu kumaha? Nipis. Heeh. Juga teh nu lain-lain euy. Ah, aing mah. Nah, lain di kilo atuh buka sampah teh tuh kan. Aing mah ah. Maha euy.